diawatan ke bismillah. Pamiarta YouTube sadayana kula puji syukur kayang agung di channel Bambu Kuning kayang agung. Ampun Kang Gino Nada Widi suci atresna sawa siwi siliwangi aku siliwangi Ari Wadamur aya nada jambang Naon anak nada jambang hampurana Allahu Akbar. Gusti nu maha suci Allahu Akbar. nada imam nada di api gadis cari ai agil Ya, Pak Haji Damur. Haji Rosa aya jaga diriksa Diriksa cenah Maya. aya sareng kapara karuhun nyanggakeun Salah jeung mah. ya pangapati apa Haji Rosa Aya. bakti mah pangabakti tisawa siwi ngawan nu kolot ya Ieu lagu akur kembang gadung Pak Haji Rosa aya Pak Haji Rosa warisan kepada dalang bawan para leluhur. nyanggakeun ya pangabakti pangabakti tisawa siwi pangabakti mah haturan apa damur aya pangabakti tisawa siwi tisawa siwi
kembang gadung kasadaya kaum dengang ayah baduju nedang widi nedang widi maha suci sewu siwi siliwangi sewu siwi Allahu Akbar jenane payung sadayana ayah padalang danda nu maha suci oh maha suci teh dewi nya padalang dandang Payona sadayana babak titis sawasiwi di seni wayang padalang seni seni lain gawe nikah tapi pikeun nyanding budi manis kasasami tawi jalmi nu berbudi mun kurang ditetenang mun kurang dilenyepan nyata lain kaulinan geuning ngandung jeung Atika
Karawi babarengan aing-aingan halang kawih mungkaran bubuk kami pawayang dikawihkan dipasiap dipasiap dikawihkan seni manjang seni wati boka pancen anu pasti ngapa lupa marentahan jadi juru panerangan Lalapat. sauyunan meningkatkan pangwangunan di Karawe babarengan ulah rek aing-aingan Eta isur itu reret eta logo doh mere conoto jangan tinggal karena jangan kahirupan seni lain gawe ningkah tapi pikeun nyanding budi manis kasasami tawis jalmi nu berbudi mun kurang dititenan mun kurang dilenyepan nyata lain kaulinan seringan dung jeung atikan sasmitana dinawaya carita cuntang jawang jadi contoh nuhunina saing basa kesasaran yubatun urang kasitu milari cainu herang yubatur urang bersatu ngabangun negara urang tumerenung sarinungan ketiga kejati bangsa rempuk jukung sauyunan ngatata budaya Sunda teloba panika teloba kasusah lempang gagah dah karena perang tabah maju bertempur jaduh rek mundur ikhlas rek jadi mangsa nggak mantuk
Keningkatkeun pawangunan saksana sing layon Alah kabelaku palam kieu euy. Di surga nyangkruk nyangsiang Dujunan dulu asa
mah tuh kang gedai kitu tatu. Padahal kurang kumaha Ada murnya Allah deugeut bunga kolot teh dah. sepuh akang Saha teh ya? Bapak Haji Damur Laskar. sing panjang yuswana nuhun aduh Bapak Kabit nuhun pisan Lain kadua baris. ala Kang Topik nuhun ada jaketan ieu mah curiga ieu jaketan kieu mah lah ala Pak Deru nuhun Si bager tah. alah kelah hiji kelah dua tilu opat alah 200.000 sieun geus ngawayang dipenta jadi 500.000 aing mah riwang alah pun lanceuk alah nuhun aduh Eling-eling mangka eling rumingkan di bumi alam Dharma ukur pawayangan dan pawayangan bae Tong renung sarinungan kok tiga kejadi mangsa Napuk cukup sauyunan ngata tabu daya sunan Patek kadan gunungan Patek kadan lumayan Tobat Ampun Kang Dino. Patek kadan lumayan Tanutusan gogodan Singkian Nyai. Tapnya kedah kebat kuku godang apa damur Aya. ulah bang Ari Aagil. tapi nya kedah kebat kuku godang ulah bang kuku godang ulah Aya Mamah Otis. Pamikaran senang atuh heran langka Eli tapang Eta buka cara kenging musibah kakara Eli bertobat kakak Eli bertobat Ari Mamana Repa aya. lekonan pari kereyan apa damur cobi maje tegangan dan tariwan Ping cacai TikTok eta anakku. pacuan urang karamun naksu pinanggih nyagang mun maksud pinanggih nyagang Ayang dicaca maricakeun san Mang Edi. sari Abi Abating
Ari Aican Pancasila nu Dewi aya Teh Dewi anu utama kanggo patokan agama sama Otis aduh Ajeuna tulungan Kapurangan negara suku bidu-bidu rukun hirup nu utama aya Bunda rukun hirup anu utama welas asih hariring lumantak teuing halang bos opi lumantak ringrang nyaring so beda kageuing udang sok teh kaberat rasa mun urang eling wiwitan bapa wawan dirupo kamalinaan laku sok make ugaran dulur sakawareuh jeung ugeran keluarga besar Abdi Damu nikah kena katingan Kang Dino rasa Kaca Marica lain-lain daun awi encah berem di taweran lain-lain bagja diri bagja dengen kumak papayunganana eta kumaha nulunganana nulan kadedanan jam 12 jamu kuning jam
ireng kelampir bocah ireng saparane bocah ireng saparane oyo Cecek lilis anu bager jambu alas jambu kuningan pun lawas ati kelingan mas nayakan pun lawas ati kelingan jambu alas palimanan wis lawas kula kedanan jambu alas palimanan wis lawas ati kelingan aduh anggur putra ing wang sopo nangkul mas mukti juangga ojo nangis dadi kersa ning pangeran yen sirah kudu lakoni Cep Arya gumelan di pawanangan kedengan jadi panggilan Mas Iqbal ono ulah ulangian kawonan sabab dewi di pangeran Nusami dong waktu mi cinta bahasa pribadi mi cinta bangsa pribadi karena kebudayaan antepani jati irasan karena kebudayaan antepani jati karena jerken keadilan da keadilan nikmat durian mangga rupina urang haturkeun lagu nikmat durian wilujeng ngadangukeun punten mangga
resep Ian Rosida. Waktu patung ke carita pada muranu bageun Aya abadamu aya Kang Dino nu pinu ku kaendahan dan asih nu munggan dua gumbar lamun Soloyo ngajak hirup babarengan eta nu diantos-antos Mang Edi. hanjaka nikmat durian Bapak damur daya nu bagus disaur kasangka bisa pegang Ai Orek balepan nganu Soloyo Dedek monde aya. Bos opik anu bagus ore penting panuntung ampun penting anu jadi saksi Mang Maya aya keruatu jadi mimiti nu pinu ku pangharapan termadu paduduan nikmat dunia tu indah ata arek silih damikanya tersangka gening tersangka horeng ukur ngabibita ampun Teh Dewi rasa kadedeng kahemat padahal wawan mana gesek rumah makan aya bos rumah makan lila pisan rek jangarana padahal wawan nyeri perih aya
Mang Otis gantung rumah makan disangsat anu agung Wonur adi-adi akang sakabe perang pupuh perang dedali perang sesrene Kadu mundur pantang mula berjuang dening alam Pejuang dening kapila
Berjuang di medan perang, berjuang Ayo. Nepi ke kemana ayo Gatot Kaca kasaktian tiba kena kasaktian kaulah Raja Kalman Raja kena Gatot Kaca tiba kena Gatot Kaca kasaktian Raja Kalman ayo
hiji atika ngagambarkeun kahirupan Seni manja seniwati boga pancen anu pasti ngabantu pan marentahan jadi juru panerangan nepuk jukung sawuyunan keur ningkatkeun panguanan digarawe babarengan ulah rek Mang sungsang minangka pamukalawan wayangmu jadi perlambang hirupna urang nu dipedar ku kidalang nu ngakalang alang lain urang kakungan maka wenang kagungan nu maka wenang nu maka wenang jukung sawuyunan keur ningkatkeun panguanan disebut perwira malam memelan desa dia adalah bangsa bebenteng negara nya diri masih ngacari masih Ayo
masih ngecaring masih eling hati ulang kecucu nanti salira bermodiami pemahirup reka digung Ari Mama Otis pos warung aya warung pemahirup reka digung kasasama aya teh kasasama masih eling ampun Kang Ega Robo Aya. hayang ditetangaricakeun cenah Mang Edi Haji Rosad Karawang aya maksud alus masih ngejungun ulah papa aya Kang Dino walah papa edi mari kasali Baskom Putut sok komo bedang pasangka Pak Edi Laskar Merah. luhur tinsa kumagungan aya Pak Edi Ketut Agelar Septiana. aya Cep Gelar jangan sesama yang sesama tur nuhun Ega Robo bibir lah I love you main di anu bangga Mae di Laskar aya. jangan sama kedah ampun Pak Edi Ketut pemahirup rek adikku luhur tincak aturan Pak Edi anu mana Pak Iwan luhur Gusti tincak Paraya ai ulah resep kumara bibira ulah babarika salin ampun Pak Iwan aturan Pak Edi anu bageun ulah babarika salin aya Mama Otis bos warung sap-sap melepat melepat sini dah dosa aturan Pak Iwan aya Pak Iwan sangat pinangi kebacang layak Pak Iwan Bapak Abi sangkan pinangi kebacang Pak Iwan anu bageun eling-eling mangka eling mingkang aturan Pak Iwan Bapak Abi anu bageun rumingkang di bumi Allah Nya Pak Irwan Kabid disebut Pak. Dharma wawayangan wae ragat pangawas geningan aturan Bapak Edi Bapak Abi ragataya pangawas ampun Bunda Dewi Sumedang pamika sasar nyawa nafsu mata kaduh Ari Kang Maya aya pandanganmu katempuhan
Acep Tarimang rasa Tur nuhun, melah Pak Iwan. Cempomong Ingis Bunda tune Rek paangga Hari Mama Otis aya Tungtungna Abdi teh bingung Abah Tata aya melante kieu rasana pisan capita Asep Saputra aya ketika sedikikil abah tanta selaksa kaberat rasa Antel motel Nukamun kedapa Anggang Monggo karona budi agama apa Haji Rosan Bojong Aya agama jami utami Kumaha Bapak Tantan Sugandi mau aya nu nyisi ku di tos patokan diajali ampun Umi Pak Hajah Farida tos patokan diajali Salajengna Gumara di pawanang geningan Abah Rosad Karawang gedangan jadi panggilan ulahnya kawanan sama tapi di pangeran sabab wini pangeran ampun Kang Dino mangga urang sasarengan pajangkeun seni kagungan pajangkeun seni kagungan Bapak Tantan Sugandi Aya ai kasenian tuturunan alah Bapak Tantan Sugandi anu bageun Hadi sula sawatan rapang ampun Agojim mula pasilina ngodosa patantang Sugandi anu bageun silina ngodosa sangka jantan naonan Sayunan sabab dewi di pangeran warung nasi samsat anu sabab bagus dewi di pangeran ampun Mama Otis Mama Harepa aya kaurang sami-sami lekma hatur nuhun momole bari titenang tobat pamilokeun diranya pansanesmu ukur hiburan tapi nu ngutun pendidikan Ari si Bunda can nyawer si Aya Bunda Aisyah aya tinggali kurang sengat terus gomalar di pawanangan Bunda Aisyah anu bageun kepayun Bunda Aisyah sabab deui di pangeran Mama Harepa loyong bageun engel kapayun atung ala katung sanes mengukur hiburan aya Bunda Aisyah mun hirup sewangan lepas dina ibotis lepas
emot ekstra eling ka alam wiwitan akbar hirup moal kamalinaan Asep Saputra awas sengatnya nyawangka alam bukasan pasti moal kalah doa mun menak cocobi bae mama nah hukum multi mana wi kieu kadarna duh diri duh diri mungkul kapingung duh diri mungkul kapingung tak sudah dina balai tak sudah dina balai nah ari wisit abdi dibentenkeun jeung nulian nah ari wisit dibentenkeun jeung nulian wungkul ngakandung kabingung teu sudah tina palai duh Gusti atuh kumaha manawi kieu kadarana duh Gusti abdi tulung nah diri kedah kumaha mung ka Gusti abdi sujud mung ka Gusti abdi